Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Safandriza Rizky Adima di kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babat Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana unjukeun yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten, tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum kerajaan. Menta bongbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktean Kean Santang. Teu lila ujuk-ujuk aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Jalma anu bisa nandingan kasaktean tuang putra jauh pisan eta jalmana teh aya di nagri Mekah. Ngaranna Bagenda Ali. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi. Seja miang ka nagri Mekah rek nempungkeun Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku Ramana, gejlik bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon nguru ka lebah panon poe surup. Puguhan jalma sakti, lempangna teh ngapak kancang nyaeta lempang dina kulit cai. Nyaak gancang kaditu kakulonkeun. Bareng nepi ka nagri Mekah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur nyiuhan handapeun tangkal korma. Kean Santang nanya ka aki-aki, "Di mana Bagenda Ali?" Ceuk eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun, "Epet teh iteukna si aki teh tinggaleun." Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek mangyokotkeun iteuk. Ari iteuk si aki tea nancep deukeut tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut karasa beut pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas. Angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian. Nyabut deui eta iteuk sataker tanaga. Aneh pisan lain iteuk anu kacabut teh, tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae, unggal manehna nyabut sukuna malah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang, iteuk angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta iteuk teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. Saha saenyana andika teh Ki, ceuk Kean Santang semu lungse. Si aki ukur seuri ditanya kitu teh, "Nya kaula anu diteangan ku andika teh kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk. Sadar yen kasakten dirina ukur satungtung buku upama dibandingkeun jeung elmu kawudukan Bagenda Ali. Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda, ceuk Kean Santang. "Heuk, tapi andika kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam," walon Bagenda Ali. Ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bab-bagan agama Islam di nagri Mekah. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulo Jawa. Kean Santang ngulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy
ngagem agama Islam. Sakitu ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.